Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pamiarsa sadayana. Abdi bade tiasa Saifa Nazla dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengker ieu. Anuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Sulawesi Tengah menggelar pemilihan ulang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Sulawesi Tengah ngagelar pemilihan ulang dina poe Sabtu tanggal 12 Desember 2019. Kajadian ieu nyusul palanggaran basa tanggal 9 Desember harita. Sejumlah 549 pamila di TPS 3 di salah sahiji kalurahan di Kacamatan Poso, Kota Belah Kaler ngalaksanakeun pamilihan ulang. Bawaslu Kabupaten Poso negaskeun yen pamilihan palanggaran ku salah sahiji jalma anu milih liwet ti hiji surat suara. Dina pamilihan ulang panyalenggaraan oge ngaganti pupuhu jeung sakabeh anggota KPPS. Palaksanaan pamilihan ulang Bupati jeung Wakil Bupati Poso nu piluang ku di papasangan jalan kalayan lancar jeung panjagaan ku aparat kepolisian. Wilujeng patepang dieu di lain waktos. Sim kuring Wodetiara Saifa Nazla munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.